Baraya bilih bosen ninggal abi nguyek wae di saung. Tah dinten ayeuna mah abi bade ngajakan baraya urang liburan. Abi mah da bager jadi liburanna bade ngajak-ngajak we ka sadayana. Lumayan geura baraya kenging liburan gratis. Tah ieu abi jeung barudak nuju sibuk siap-siap bade angkat ngantosan mobil. Tong ditaros baraya barudak mah menikot semangat 45 jigana teh. Tah geuninganan mobil tos datang ieu emak-emak meuni nu rariweuh teh geuninganan ari erek angkat-angkatan jiga kieu teh. Aeh nembe oge naik mobil ieu tos turun mobil deui. Ieu teh tos dugi nya baraya. Pokona mah dipersingkat we waktosna di perjalanan mah bisi baraya ge bosen. Coba tebak baraya ieu teh abi liburan ka mana nya. Lumayan pokona mah baraya upami aya liburan gratis-gratis kieu mah capek-capek ge riweuh-riweuh ge ngiring we pokona nama. Damun ngahaja-haja liburan nyalira mah duh kudu sabaraha heraneun mamakalna oge. Ieu mah mungpung we kenging anu gratisan. Neme ge joal barudak makat langsung hayang ngararojay. Ampun da. Tapi alhamdulillah meuni bararungah teh hatur nuhun pokona nama kangge donatur anu tos masihan dana kangge liburan. Mugia sing kagentosan deui nya. Muhun hilap bilih aya anu kepo ieu teh liburanna di mana. Ieu teh liburanna teh di Citiis nya, wisata alam Citiis, wisata acan, wisata alam Cai Panas di Tasikmalaya. Murang kalih bunga, emak-emakna oge bunga, sabab naon ieu teh tiasa tuang ngariung, ai tuang ngariung kieu teh nikmatna moal ayapan. Pokona mah alhamdulillah ieu teh capek di perjalanan ge dibayar lunas.